Urang Pasar Kemis kuari silaturahim ka Haji Oma Irama. Barang datang ka Ima Oma na aya ge gitar. Nah, ini melodi yang suka dibawa-bawa sama Oma Irama nih. Gitar tua namanya nih. Ya, di kotek-kotek aja na tongtreng. Weh, mantep jaknya ini. Aduh, rada bisaan meureun orang Pasar Kemis. Tongteng. Wah, enak ini mah nih. Dipawa ku jana dipali gitar Oma Irama, sedangkan gitar kesayangan. Waduh, cak Oma Irama tanpa gitar ini hidupku hampa. Wah. Hanya gitar inilah teman hidupku. Masya Allah, engkau bagaikan penerang jiwaku. Bau burak-burak. Nah, di bawah gitar Oma Irama datang ke dia. Wah, tuh lagi gitar Oma Irama. Wah, naon gitu kan lapor polisi. Ih, janu tadi mah aya tamu orang Pasar Kemis sakena. Tewa, Pasar Kemis di mana? Pondok. Wah, emang pamalingan beureung mah budak orang pondok mah. Tewa kadili. Tak eta kumaha menurut hukum Islam teu kudu dipotong. Sebab gitar mah barang haram. Tombur teh kendang lamun urang perang dah lamun dipopo tung tombur atau lamun kuari mata lamun Agustus teh brek dung brek naon eta ngaranna siapa nyahoan jasa kadua kitu. Masya Allah. Coba lamun pamajikan Kangjeng Nabi Musa sa ngaranna teu nyaho blon gaji belon kabeh. Tanya pemajikan Kanjeng Nabi Musa teh nyaho. Anak Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi sabar anakna. Ya Allah. Aya teh anu di Agustus dug naon ngaranna? Berarti lebih berat ka neraka itu budak kabeh ge. Atuh ka nyahona teh leuwih nyaho kana barang teh ceureuh daripada nu kudu ceureuh. Ieu mah bangga pisuluheun ieu mah. Tombur deng dung. Nah eta tombur. Kendang sarua bae. Kendang. Bedana kendang jeung tombur mah sabelah, ai kendang mah dua, pipak dung. Eta gitu karena eta gitu kendang. Ieu mah kula inget ka Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan ditaranya masalah lantaran aya nu ngabidahkeun bedug di bidah-bidah. Wah, ramai Jawa Timur Jawa Tengah bedug bidah. Akhirnya dek nanya ka Syekh Khalil, aya keneh Syekh Khalil ya. Syekh Khalil dianggap jago elmuna jeung wali. Urang nanyakeun ka dibu. Di jalan keneh Syekh Khalil minta supaya nginjem bedug nu loba ka dieu. Syekh Khalil teh, wah coba bedug ka dieu. Wah, daratang kiai kieu Jawa Timur, Jawa Tengah termasuk ti Madura. Kiai Khalil keur ngaomong bedug bae, dung-dung. Kiai Khalil kok kitu tah lalakon aja nama, dung. Tah, ke kadang-kadang ka dieu kana dung tong Kiai narelekeun bae we. Urang teu kudu nanyakeun cek. Jajalan lagi nabuh bedug gitu. Kiai Khalil lain lalagan kok kitu eta. Lain lalagan. Dari UKB Kiai geuseureun Kiai Khalil na ge. Kiai Khalil seri we cicing itu cicing Kiai Khalil cicing. Geus katebakeun atuh Kiai Khalil. Saudara-saudara datang ke sini mau tanya soal hukum bedug kan? Iya. Tadi udah kelihatan saya mukul bedug. Iya udah. Ya udah begitu. Tapi kan Kiai aya nu maksakeun coba kurang hayang nyaho dalil. Coba nyok. Siapa yang ngomong sama dia? Dia udah jelas-jelasan mukul bedug. Masa kita mau tanya aja, kita dianggap bodoh. Enggak, saya yang berani. Tah aya nu rada ka Muhammadiyahan. Eta emang provokator nama tah. Jadi Kiai Muhammadiyah nyusup kadinya anu ngabidahkeun bedug. Panjana gua di bidah. Tanya, Kiai, kalau soal Kiai mukul bedug itu belum jadi dalil. Tapi saya pengen jelas bedug itu hukumnya bagaimana dan dalilnya apa. Kiai Khalil, kalau menurut kamu
Kalau menurut saya bidah sebab tidak ada dari Kangjeng Nabinya. Bidah juga kalau bedug saja, kalau sama kokol yang enggak. Bidahnya lah mun bedug doang, jeung tongtrong mah teu naon ceknya. Mun bedug doang bidah, tambahan ku tongtrong. Henteu bidah. Elehnya ya udah pulang. Tak kiai jago mah kos kitu. Mantak wari orang ulah bedug doang jeung tongtrong. Saya Muhammadiyah. Tuh bidah tuh. Wah, nih ada kokol gua pentuin lo. Beres udah, mabur ke sana. Lu baru ngaji segitu aja udah haram-haramin lu. Ntar biar pecah nih kokol gua nih sama kepala lu. Ya Allah, bisa ada ke Holil. Nah iya mbah, walakot tapi tondurin, ulah dipotong leungeuna mun aya jelema maling kendang, maling tonbur, ulah kuari mah Habib sholawatan pakai tombur. Jadi aku coba, ih haram tadi dia walak kota pitunburin. Temenang dipotong jelema maling tunbur lantaran tombur teh haram hukumna. Barang haramnya kudu dilenyapkeun. Kuari Habib kurang ditaluturkeun, marawis tinggal marawis, sholawat tinggal sholawat, pakai alat malahi haram. Pakai kieu jangan satu mazhab aja. Enggak, gua mah lagi cerita mazhab Syafi'i. Lu pakai mazhab apa lu? Hah? Lu pakai mazhab apa? Lu baru gua tanya, lu tahu mazhab enggak lu? Hah? Jangan sembarangan, gua sobekin lu. Tah, gua sok hese-hese tah, wala kota pitundurin. Gua rima make tombur marawisan Habib deh tongkang iya Nabi salam sih Nabi salam tapi make jadi campur sari ieu bosnya baca sholawatna urang inget ka Kangjeng Nabi tonburna haram ieu besar wae jeung ngagoreng lauk make cai kieu kos kitu lag Gusti Allah. Ya Allah, geus bae urang mah mendet make terbang ulah make kecerek cara Betawian wah salah teh terbang mah make kecerek ulah make kecerek nu haramna kecerek kumaha cenah kieu kecerekna lamun dipisah ke sawa terbang mah teu make kecerek ngan kecerek mah ieu kok urang gua di akhir zaman teh dibawana ku kiai pada teh kos gitu. Jadi kiai di Karawang mah make organ ngadengekeun apan sia. Sok haju saralah bae heran ya. Dakwah mah dakwah bae sih hayu sabisa-bisa sok haju acak-acakan. Moal di kieu tah dijelaskeun wala kota pitunburin. Teu kudu dipotong leungeunna jelema maling tonbur. Kunaon sabab? Sangan tonbur haram. Wanawihi eta jeung sang jambat sabangsa tonbur dina pada haramna dicontohan ku dieu kamizmarin model suling wasonamin arca atau patung wasolibin jeung solib palang eta haram kitu keneh wa gitarin lan gitar wa kecerekin lan kecerek. Ayo sia dode ayo wa ekok-ekokin atuh rebab eta kabeh wa nanging tan sok asa gede kieu teh tabuhan naon eta ngaranna hah lain anu paralanjang nanging naon kan tuh nyahoan bae kenong nyaho gambang nyaho Masya Allah. Nah cak malaikat karena lu tahu gambang tahu kenong wah gua siksa lu lah. Cenah kiai ge nyaho nang di sia ieu mah. Haram. Deuk kumaha deui atuh. Ulah carita mazhab-mazhab belani da urang mah mazhab Syafi'i lah atuh haram-haram bae sih abeh ngeunaheun. Tebeng ngeunaheun aya nu nang tangan kula tah di daerah Maok, daerah Tegar Kunir ki uci ngaharamin segala apa alat-alat malahi. Udah jangan didengar, itu beki ortodok. Hakan usia tah modern kayak gerah kajahoan gitu. Iya emang terkadangnya ku cili aing kadenge aya deui di tu Habib marah yo ku cing haramin segala tombur segala apa dari mana dalilna bejakeun tah ku sia tah kitabna tah wala qat'a
ditumburin. Atuh kebenaran. Terus kemarin mah teu dijawab ku kula aya nu kadege kecil kula lantaran can wayahna tah wayahna teu kudu aing nu ngajawab. Ieu kitab nu ngajawab tah. Je sok sambarangan bae. Kamari kredit ka aing kabeh. Naonan cenah kucing haram kredit di mana maju nah aing mah lain carita maju aing mah carita haram. Sia deuk make deuk henteu ulah sok ka aing mah aya kitaban. Datang sia ka aing legleg ku sia kitab tah. Sok aing mah heran ieu sok ngalawan ka Allah. Atuh ngalawan ka Allah ulah aing geus salahkeun, aing maca kitab. Cuma naon-naon ki uci, so mah kalau ki uci. Kadenge ku aing tegal kunir kaki uci, digondrong kaki uci, diserang kaki uci kadenge tah ku aing jeli aing Habib di Jakarta ki uci. Ya, Habib deui ngacak-ngacak lahan bae Habib. Haram batal wala kota pitunburin teu kudu dipotong jelema maring tonbur emang kunaon haram wanahwi dan sebangsanya kamis maring suling teh ceurik eta teh kadangena mah kurang tutut ceurik eta teh nu mantak ceurik nyana teh dipotong-potong lantaran nyana eta potong jeung dulurna dicabut dina tempatna mantak nyana ditiup ceurik. Saya bangun khusus gak ada yang naik. Urang bagi pisah budak letik bisa di mana cerik komo eta mah dipotong-potong ditiup cerik eta teh beneran ieu mah lain lalagaan. Aya ngaji pikir mah koski cerita di luar madzhab aya deui ngan moal. Lamun cerita di luar madzhab aya deui cerita di samadzhab keneh tapi urusanana ilmu hakikat atuh lain deui. Ieu mah cerita syariat. Cerita thariqah lain deui. Cerita syariat lain hakikat atuh lain deui. Musik pandangan syariat seperti kieu madzhab Syafi'i. Pandangan ahli thariqah Qadiriyah, Naksabandiyah, Satoriyah, kemudian gitu naon Utsmaniyah dan lain sebagainya. Aya cara-cara tersendiri. Ahli thariqah teh make musik cara-cara sendiri teu meunang diumumkeun kecuali jeung ahlina. Cara abeuna ge atuh khusus lain sebab naon mawa ka fana mungkin. Mun lamun ku ari Habib Lutfi make organ ulah dijiekeun dalil jangan nyana. Habib Lutfi teh boga piano. Boga piano nyana mah lamun urang naik ka luhur cenah main piano sorangan we. Padang bulan. Kita karangannya akan padang bulan ulah disarwakeun jeung urang panah nya mun keur ngobrol-ngobrol set naik ka luhur nenangkeun pikiran make organ make lagu sorangan make lagu ilahi khusus moal kudu dibedakeun ku kula nya nang urang ke datang ka ceurik sorangan golepat ceurik sorangan golepat lain nyana bae ahli-ahli thariqah. Ahli-ahli thariqah teh aya nyanyian khusus anu musikna macam-macam suling. Lamun Rumi suling Jalaluddin Rumi nu maot di Turki. Nah, engke insyaallah deuk jarak ka Turki. Deuk jarak ka Imam Jalaluddin Rumi aya di Turki beusi deuk milu ti kuari nyengcelengan sapoe 100. Coba datang ka sabaraha taun teh sia nyengcelengan. Jalaluddin Rumi make sulingnya nama teh Pansuri Sumatera. Pansuri murid Syekh Abdul Qadir Rajalani dibawa Qadiriyah ku Imam Pansuri Sumatera Pansuri As-Sumatrai make sulingnya tah diturunkan ilmuna ka Sunan Kitu Kudus Imam Ja'far Shadiq. Matak Imam Ja'far Shadiq teh jadi pembimbing panglima nyana teh make alat musik. Tapi jangan poho jana ka hamba Allah ka makhluk ka Allah doang. Make cara-cara tersendiri teu kudu dibahas kayak kumaha carana dan lain sebagainya kumaha eta engke di babna bab thariqah bab hakikat mun keur carita bab syariat haram paling